Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung ti payun mangga urang sanggakan puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala nu parantos marengkeun urang sadayana dugi katiasa patepang dina ieu acara dina kaayaan sehat walafiat. Shalawat sinareng salam mugi tutut gocor ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin anu kusim kuring dipihormat, ngajaga kabersihan lingkungan kacida pentingna, sabab lamun orang teu ngajaga lingkungan urang bisa kaserang penyakit. Jeung dina mangsa ayeuna loba nu kaserang demam berdarah. Penyakit ieu dibalurkan ku tumpukan barang-barang bekas di luar imah, baju ngagantung sadi dinten sareng tangan pinuh ku sampah anu teu pernah dibersihkan. Ku kituna samemeh loba korban anu katarajang demam berdarah. Hayu urang jaga kabersihan lingkungan. Carana ku cara teu miceur runtah, rajin ngabersih pekarangan, jeung rajin nyingkirkeun cai nu ngembun, sabab di dinya reungit kumpul. Para tamu anu dipikahormat, hapunten upami aya kecap-kecap anu nyinggung, mugi urang salawasna kalebet jalmi-jalmi anu ngajaga kabersihan. Sabab kabersihan teh sabagian tina iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.